Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB GKI TV. Sareng nyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Kapamingpinan Nu Bener dumasar kitab Daniel pasal 7 ayat 18 dugi ka 27. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka 27 anu unggalna kieu. Ari kakawasaan jeung kaagungan sakabeh karajaan di bumi baris diselehkeun ka umat Allah nu Maha Agung. Para mitra, aya seueur jenderal di dunia ieu tapi sakedik pisan nu bener-bener jenderal. Kitu diungkapkeun kalayan ecestur teges ku saurang palatih dina institusi pendidikan calon perwira. Maksudna tangtos kanggo mepelingan para naradidikna sangkan engkena sanes sakadar kenging pangkat sareng jabatan wungkul nanging ngajalankeun fungsi jabatanana kalayan soson-soson pinuh dedikasi sareng tanggal waler. Para mitra, Daniel teh salah sawios nabi nuku Allah dipaparin kurnia titinggalian ngeunaan mangsa pikahareupeun. Dina salah sawios titinggalianana anjeunna ningali runtuyan kajantenan mekar sareng runtagna karajaan-karajaan patuturut. Memang aya mangsana jalmi-jalmi gejul maringpin, tapi aya oge wayahna jalmi-jalmi bener baris maringpin. Saluyu sareng iman urang kiwari urang ngartos yen naon-naon anu ditingali ku Daniel pakait sareng kapamingpinan Kristus. Minangka umat anu dipingpin ku Kristus, urang janten bagian ti umat Allah nu Maha Agung. Kukurniaan dipaparin urang sanes wae statusna minangka anu diberkahan tapi oge janten berkah kanggo sasama. Para mitra, teu sakedik urang mendakan jalmi nu ngalungguhan jabatan tapi teu ngajalankeun fungsi jabatanana. Paripolah aranjeunna korup sareng dampakna matak awon ka komunitas atanapi kelompok di mana nu gaduh kalungguhan eta mikarya. Salaku umat Gusti, urang kedah teras diajar kalintang pentingna integritas dina hirup mi iman. Hamo aya parobahan hirup upami cara urang mingpin hirup urang sareng batur teu dilakukeun kalayan terus jeung hate, terus jeung nyawa sareng sing sakuat-kuat. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.